Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilujes. Kumaha para wargi dadaramang? Mugi nya sadayana sing aya dina kaayaan sehat lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh bilih aya wargi urang anu nuju ka Bancen atanapi nuju teu dama. Mugi nya urang sami-sami doakeun mugi sing enggal-enggal deui damang sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados seja mangdongengkeun deui nya naraskeun hancagarapan dongeng Sunda. Aryana pangaresada dan permana anu jejer carios atanapi judulna nyaeta Si Onyel. Kumaha atuh cenah yeuh katerasan carita Si Onyel? Tulangkung ti payun sateu acan diteraskeun. Pribados nyuhunkeun bantosanana. Mugia para wargi weninggali karasa ngabantosan pribados nyaeta carana teh di-subscribe, di like, komen, sareng di share. Atuh kawargi-wargi anu parantos nga-subscribe pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika pingal. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangait kana wanci, urang gerak teraskeun bae ieuh carita Si Onyel teh nya. Wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun dina wanci peutingna sora jangkrik ngahariring di haleuangan sora cari cangkas jeung cihcir nu kakawihan. Si Onyel satengahing gogoleran teh pikiranna mah jauh mangprung ngabayangkeun kajadian 10 taun nu katukang nu tadi beurang teh kungsi dilalakonkeun ku Eyang Nurjati. Sakapeungnya ambak rasa asaku tega sasatna mah manehna teh dipake boroh ka hiji batu di tengah leuweung nu teuing naon maksudna. Geus kitu blengeh seuri wireh ka sorang baris tepung jeung nu jadi kolot tapi seurina teh teu parat randeg. Paromana teh muyung deui wireh sok sieun kumaha lamun numiceun manehanana teh tetela kolotna. Tapi da moal mungkin euy. Cek si Eyang oge atuh sato galak ge nya ka anakna mah euy. Si Onyel harita gegelendang sorangan teu karasa antangna ngalalana dina lamunan. Si Onyel reup tibra kasarean manipulesna. Dina wanci subuhna kadenge si jago kongkorongo sorana bentes jeung jelas kacida atuh ku kitu nama pan ngampihna teh nyeng celek dina gantara nu malang digigireun enggon tempat manehna sare. Jadi wajar lamun kadenge na teh jelas kacida. Tuluy ti luar kadenge rincik cai tina gentong nu dihareupeun imahna teh mirilik leutik. Tetela Eyang Nurjati teh harita keur ablas. Geus kitu Eyang Nurjati teu kungsi lila aya di enggon Si Onyel. Yeuh geura hudang jaluk. Tuh tingali hayam jago geus kongkorongo. Sakedeung deui depan adane subuh. Hayu urang katajug. Cek Eyang Nurjati ngahudangkeun Si Onyel. Nu dihudangkeun teh teu kaleked ari dina kituna mah manehanana teh ngoneal cengkat tuluy ngajewang sarung nu nyampai dina panto.
katingali harita sanajan lempang na teh rada ti tatarajo meureun bati lulungu tetela si Onyel teh nuturkeun ka Eyang Nurjati ngajugjug ka Taju harita nuturkeun teh teu oplet mengkol sumpang simpang kamana bae karepna. Kacaturkeun sanggeusna mulang ti Taju si Onyel harita muru kagigireun hawu leungeunna hirideng ngentepkeun suluh tuluy gur hawu teh dihurungkeun gen teko eusi cai teh ditagenkeun katingali dua dampa leungeun si Onyel teh harita ditamprakeun yang hareup kana lawang hawu barang geus karasahan tuluy kumanehanana teh diusapkeun kana beungeutna kitu jeung kitu weh kalakuan si Onyel nu keur siduru. Barang kat nyahoan kumanehanana cai geus asap si Onyel harita geuwat nyician cai kana cangkir batok tetela cangkir batok teh geus dieusian kopi bubuk meunang nutu tuluy kumanehanana dicician mana geus dicician teh kumanehanana dibawa ka tepas imah disuguhkeun ka Eyang Nurjati. Dalah si Onyel teh katelah budak conor bangor ari saestuna mah si ngarejeng hideng namahnya aya we makluk sabedegong-bedegongna didikan hiji kolot nu wijaksana tangtu bae aya tapak. Eyang, uing teh peuting sia kabayang-bayang omongan maneh sia euy. Ceuk si Onyel bari leungeunna teh nyodorkeun kopi tuluy manehanana teh gek diuk hareupeun Eyang Nurjati. Nggak atuh jeung dibayang-bayang jalu ceuk Eyang Nurjati bari nguyup kopi. Euleuh keunah kopi teh jalu euy. Jadi sakira hidup dek maluruh mah halus atuh meh nyorang lalakon nu jaga bakal jadi pengalaman hirup. Heueuh nyeta Eyang. Uing teh aya euy panasaran mah. Ngan lamun uing init si Eyang kumaha di dieu karunya tuh uing mah. Ana geus peot jiga hui meunang meulem deui. Asa teu wasa uing maninggalkeun anak ge Eyang. Nah si laing wak make jeung jiga hui meunang meulem sagala. Eyang Nurjati teu kasinggung ucap-ucapan si Onyel. Da puguh manehanana mah geus bisa ngamaklum puguh geus kitu adatna. Ari Eyang mah di dieu pan sok aya nu maturan ku si Adul orang Cikereuteuh. Yung we ilaing dek init mah tapi teuing meureun lamun ilaing ngomong kitu teh sasatna mah teu ludeung meureun nya penda dibaturan ku dewek. Gagabah maneh Yang uing mah ludeungan maneh mah nya ngaledek keneh uing peda baheula keur leutik basaki ih dina sela-sela palupung meureun nya eta gara-gara uing sieun teh aku sora bangkong gorodok tembal si Onyel. Ayeuna mah uing teh geus teu sieun euy. Atuh syukur ari kitu mah pilaku we budak oce sieun bangkong korodok mah tembal Eyang Nurjati bari ngahkei. Teu sieun uing mah aslina lah sok ngan ngomong-ngomong ari uing ini tak kudu iraha euy. Hade nama kana sabulan deui we jalu lah. Eyang teh hayang leuwih reug-reug. Eyang dedek mekelan heula ka hidep keur nyorang lalampahan. Bari tuluy Eyang Nurjati teh neureun cangkir batokna. Pangkuangna mah
kahirupan di luar teh jalu desa ukur ka ukur ku pikiran dengan bisa dilakonan hungkul tapi estu kudu saimbang dina ngalakonanana teh antara tekad ucap jeung lampah ilaing nu teu meunang gagabah sok komo balanga tah sok lieur hulu uing mah euy mun si Eyang ngomong kieu teh lah teu ngarti uing mah si Onyel keru awahing teu ngarti omongan Eyang Nurjati maksudna mah eta teh kade hideep kade neka digente bisi kana kagorengan dina ucapan atuh kudu ditunda dina satukangeun akal anu sehat artina nu bisa dipake mikir nu disaimbangkeun jeung rasa-rasa kamanusiaan hidup teh kudu bisa neuleuman hate batur saacan pok ucap dina lisan meh hidup teu loba teuing nganyerikeun batur jalu moal bisa tuh maneh manitah teh nu aneh-aneh wae euy apaan cek batur oge cenah sajero-jerona laut mah bisa diteuleman tapi hate manusia mah dalah deet jeda moal ka kobe teh yang komo atuh ka diteuleman heudah cing cirining maneh teh karek bisa make akal dumasar kana beja sapanjang lain dawuh pangeran jeung dawuh rasul ulah jol digugu kitu bae kudu dipikiran heula ayeuna pajar laut jero bisa diteuleman nah saha nu daek neuleumanana cing sok malah laur cilaka tuh jalu kumaha mun ti kerebek dina sagara sangkilang jero geuning mana loba sato galak sedengkeun hate manusia mah nu mana hidup sorangan depan manusia jeung hidup ge boga hate piraku teu bisa neuleumanana kecuali meureun lamun hidup teh lain manusia atawa manusia hidup teh ngan teu boga hate kakara teh bakal ngarasa hese lamun teu hese berarti ngedul ilaing teh sok teleuman hate manusia teh lain kana kareteg hate baturna dai kareteg hate batur eta mah ukur Gusti nu uninga kana kareteg ati manusia nganu kudu diteuleman teh rasa-rasana manusia nu tangtu aya sarwana jeung urang maksudna kumaha maneh teh yang si Onyel nanya bangun hayang apa rasa hidup jeung rasa Eyang teh sarua saumpama dina indra ieu contona leta mun maneh ngadahar uyah tangtu rasana asin bener teu bener ya Eyang oge sarua ngaraja asin mun maneh ngaraja amis ngadahar gula Eyang ge sarua tu amis mun ngadahar gula teh cek Eyang Nurjati tuluy manehanana teh ngenyot udu daun kawungna dah kitu oge rasa nu aya dina hate jalu mun Eyang nyarekan hidup lak-lak dasar ieu komo bari jeung sasadna ngawiwirang hidup tangtu hidup teh bakal ambek meureun jeung kasinggung eta hate teh bener teu nya heueuh atuh tah pon kitu deui Eyang sarua Eyang ge mun dikitukeun ku batur teh jalu kadar jelema teh anu dicarekan ketakna jalma mah beda-beda aya nu ngan saukur ku seuri aya nu kujol ngama aya nu muru ku sunu jeung sajabana eta mah kumaha jelema na nyikapina ngan urusan urang mah ulah loba teuing ngabinti hate batur boh dihaja atawa teu dihaja jalu Eyang ngarti atuh ai kitu mah tapi pan uing mah kieu euy ngomongna da ari maksud uing mah lain rek kasar ngomong teh si Onyel mairan bari rada ngeluktung ku teu naon da ari ku kecap nama tuh
ilaing mah. Tapi deui da lain ku kecap wae jalu, malah bisa jadi aya manusia nu ada blenyep artina bisa ngalarapkeun undak usuk basa nu kawilang merenah, tapi ari dina tekadna dek dipake nyinggung batur mah tangtu nu ngadengekeunana teh bakal ngarasa kasinggung. Sabalikna ngomong hidup sok rajeun ku batur mah dianggap garihal, ari dasarna hate bersih mapan ama teh bisa ngamalu. Ngan parendene kitu kade batur mah nu can nyaho adat ilahi, tangtu teu mustahil bakal aya jalma kasinggung ku omongan ilaing jalu. Malah pan urang mah diajarkeun teh sing hade ucap-ucapan, mun teu bisa ngucapkeun nu hade mending jempe. Heueuh eyang, arti atuh ari kitu mah euy. Ari nu ceuk maneh lampah teh naon eyang euy? Lampah teh artina dina nyorang hirup, kudu napak dina ugeran jalu, kudu teratur dina aturan jeung ngajirimkeun ciri-ciri hirup hidup teh salaku manusia nu beragama jeung beradab. Tapi uing mah pan ngadenge ningan si eyang ge maneh sia sok teu lah ngadenge. Basa ulin teh aya jalma ning nu ngomongna teh hirupna mung diatur. Ai sugan uing teh bener we kitu teh. Bisa jadi eta teh bener, tapi bisa jadi eta ge salah jalu. Mun hirup mung diatur artina sakarepna atuh lebar ari kitu mah hirup teh bakal jiga euwah-euwah. Tapi mun disebut euwah deui eta jalma teh tangtu moal narima. Sedengkeun lamun nu dimaksud mung diaturna lantaran manehna geus napak dina aturan, boh aturan agama, boh aturan manusia, tuluy deui teu loba ngarumpak hak batur. Pikiran ku ilaing, naon atuh nu kudu diatur dina jelema nu geus teratur jalu? Can kaburu tamat piwuruk eyang Nurjati kasih onyel teh. Harita katingali rentang-rentang lalaki setengah kolot ngagandong carangka, leungeun kencana ngeupeul arit, dina cangkengna ngagoplek nyoren bedog muru ka eta patempatan. Tuh dengan si Adul datang jalu, cek eyang Nurjati bari nuduhkeun ka jirim lalaki nu anyar datang. Aing mah mang euy, maneh mah keur rame-rame uing teh ngadengikeun dongeng si eyang kalah kadatang. Atuh teu anggeus aing ngadongeng teh euy. Si onyel mah harita gagalendeng ka jirim lalaki nu leumpang ngadeuketan teh. Eyang, damang eyang teh. Sero, bari nyodorkeun leungeun ka tuhuna, harita jirim lalaki teh ngajak salam ka eyang Nurjati. Cager jang euy. Teh ka mana ayeuna ilaing teh jang euy? Cek eyang Nurjati malik nanya ka si Adul. Apaan sakumaha kasauran eyang? Basa mangkukna teh saur eyang teh tos teu gaduh suluh cenah geuning. Nya ayeuna teh uring bade kaleuweung sejak ngalah suluh keur eyang. Dah sakandenan we dek ngarit kanggo parab si Jamrong. Uing milu mang euy. Si onyel mairan. Bari sakalian dek neangan suung lumayan sia mang ngeunah eta teh keur ditumpangkeun dina liwet mah komo bari di baturan asin pedam euleuh pedo sia geura. Ya ayu atuh dek milu mah nyel kumaha eyang diwidian pami jang onyel ngiring ka leuweung. Si Adul harita nanya ka eyang Nurjati, nu ditanya teh harita unggeuh.
ciciren yen nyaluyuan si onyel milu ngalak suluh kaleuweung. Geus kitu mah harita si Adul kairing ku si onyel teh arindit kaleuweung teu kacaturkeun di jalana. Harita si onyel jeung si Adul teh geus nepi ka tengah leuweung tempat ngalak suluh. Eta leuweung teh kasohor leuweung angker. Tapi mana kitu geuning waktos nasib. Can urang dugi ka dieu heula ieu lalakon si onyel teh nya. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Atur nuhun ka para wargi anu parantos ngadangukeun manco dugikeun ka rengse'na. Atur nuhun oge anu parantos nga-like, nga-subscribe sareng ngakomen. Oge anu nga-share nya atur nuhun pisan. Atuh kanu teu acan nga-subscribe pribados nadabantosanana mugia wargi wening galih kanggo nga-subscribe. Sakitu bae nu tiasa kahaturkeun dina danget ieu. Hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan, hapunten oge tina katetiasaan jeung kakirangan pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.